boga guruna atuh nu tegep anu teu sieun ka jurig kakarak mun magi jurig dak bae ya bejakeun sia ka guru aing sieun nyana sebab guruna sakti tapi lamun urang boga guruna Golkar bejakeun sia ka guru aing guru sia ge bareng jeung aing da kumaha coba urang ayo tuh di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia sok nyanding ka santri sok ngaganggu ka santri aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama asal kitu bae cager aya santri nu kasandingan sia jinnya bejakeun sia ku aing ka mama cager eta channel Kiber riwayatkeun ti Sulaiman bin Buraidah anjeunna ti bapana radhiyallahu ta'ala anhu bapana Sulaiman berarti ti Buraidah muga nilar bendu Gusti Allah ka Sulaiman jeung bapana saur Sulaiman saur bapana nu katampi ku putrana kana Rasulullah aya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum eta ngabejaan ngawurukan ka manusia harita ka para sahabat di mana keluar ti imah menuju pakuburan datang ke kuburan ngabejaan Kangjeng Nabi supaya ngararucap salam bentuk salamna ieu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah etalah paranti uruk salam ka ahli kubur Kangjeng Nabi ngawurukan salam lamun teu aya faedahna moal nitah uluk salam faedahna uluk salam berarti aya jawaban ahli kubur ketika urang uluk salam nyana ngajawab Waalaikumsalam beb Waalaikumsalam jadi nyana ngajawab kok teu pernah kadenge coba-coba mun ente ngadenge komo lamun penting asar bae sorangan urang asar jarah haju salam assalamualaikum ya ahlad diyar salam guys cek urang baliklah hampura moal terus udah gua sebab urang gua masih kene berat ka makhluk dumentak urang dititah ge ziarah sorangan lain babarengan kana bos bari aya untungan atawa lain ziarah atuh nu kos kitu mah tama refreshing we tama bermotif ziarah iya sorangan jangan tempat tu sepi assalamualaikum ya ahlad diyar innal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun petik 11 15 hiji jeung 2 Waalaikumsalam ono keperluan opo ge oh berarti wong Jawa iki Urang sieun sebab urang berat ka makhluk geserkeun geura perasaan urang lamun urang masih keneh make perasaan nu ieu boro-boro di kuburan di jero imah sorangan coba
maka perasaanmu ieu mah tetep baik moal kuat. Aya wiridan pamajikan korban. Cek pamajikan teh aya naon ya? Udang. Tungguan tadi dinya yang wiridan. Nya di dinya wiridan aya di dia nungguan. Selalu ngomong kerja sama untungna mah kabehan. Eta al hikmat tah kos kitu batu. Jadi sorangan geserkeun keyakinan jeung perasaan urang nu ieu. Lamun make nu ieu bae mah atuh kieu bae hiji sieun borangan majawatek. Nomor kaduana moal ngeunah ibadah teh. Tapi lamun digeserkeun mah ta ieu cenah kiai ngageserkeun kumaha. Tah ieu lah ngageserkeun perasaan eta lah nu sulit. Nu sulit teh ngageserkeun perasaanana. Kunaon teh cenah kiai teh dibikeun ka batur tah perasaan pugu kiai na geser wae can ngageser. Sarua jeung ente. Kudu ditungguan bae. Cieun teu meunang anu kakresekan, kiai na ge haju ngaringkuk. Boro-boro ngageserkeun batur, pugunya na geser wae. Tengah-tengah maca sholawat, kosrek. Shadaqallahul azim. Geus. Ai kanyawan isuk-isuk nu kosrek-kosrek teh sial horeng ucing tah mah. Horenganan beheungna aya kantong keresekan. Jadi nya leumpang teh kosrek padu kurang pajar momonon bae. Anu borangan mah kos kitu nu borangan. Eta borangan ngaranna. Naik sepeda gubrak. Wah, pocong kajen kumaha. Pasti pocong. Ringkuknya. Udah di deuleu aya deui diteangkeun ku nya. Bari ngorandang-ngorandang. Orang datang kaluhur sial, tangkal kadong dong dipotong, deuk Agustus dipoles pakai kapur pajar pocong. Nyiksa awak pan nya teh. Ye, nya kitu batu aing terus eta teh borangan mah kos kitu tah. Borangan mah. Mendak nyana hajudat ti harita beranian. Ya horenganan eueuh pocong. Orang malam Jumat deui naik sepeda deui aya ngejentul. Wah, tangkal kadongdong tah mah. Lajen ku kumaha ge diteruskeun ku jana. Barang ditewak teu beunang. Ye, pocong beneran ngaguling. Tah, perasaan teh ta geserkeun hese ngaji tauhid. Ku tauhid ke bakal nata geus buku wujud kidam bakom mukhalafah lihal walil hawadisi qiyamu bidafsi wahdaniyat qudar malang geus diwurukeun ka batur tapi borangan keneh baja wujud kidam bako wujud hartina aya Allah teh kasipatan ku aya wajib ayana geus ayana Allah kasipatan ku kidam hartina ti heula teu kapiheula bako hartina Allah teh langgeng teu aya tungtungna geus diurukeun ka batur malah dimantekan segala tapi teh borangan bae kajahoan boranganna balik ti masjid kagerokeun pamajikanna euy ya hei kunaon ada gegeroan sieun aing adi tas ngaji tauhid tapi balik ti masjid kageroan ka pamajikanna sieun jakena sia jurig teh tauhid ka mana tauhid tauhid diletah doang. Eta ngaji tauhid teh kos kitu. Bacakeun ku ente lamun aya kasieun aya juri komo ka deuleu. Eta bae eta ayat kursi bacakeun. Ge coba ge leungit jana. Baca bener urang leumpang di beuting lah cek kieu ge maca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya nu gebreg-gebreg tah. Ditangkal awi itu iya jurig berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm juga handap enahan aya di hareup Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati cak jurig teh aing ge bisa ayat kursi kos kitu mah ayat kursi kos kitu aing ge bisa sebab sarua ayat kursi urang nu dibaca ku urang jeung ayat kursi nu dibaca ku jurig sarua saurang lagi bersifat juri jadi sarua tuh naon bedana sih jeung aing cek jana teh sia nonton TV aing nonton TV
saya main bola ingan bola atau akur itu teu banjur kursina kumaha deui carana ieu neangan supaya ulah borangan bejana Tuan Syekh Abdul Qadir mah di leuweung 3 tahun bejana Imam Ghazali mah 13 tahun bejana Imam Syafi'i mah 1 tahun Kangjeng Nabi di luhur gunung Jabal Nur sorangan bae Kangjeng Nabi mah teu dibarengan ku sasaha guru-guru urang tararapa geuning di leuweung eta Syekh Maghribi osok kapanggih kapanjing Syekh Asnawi mun naik kuda kapanggih tah nu kuari makam teh Syekh Maghribi di dinya ngobrol kapan di leuweung berarti Syekh Asnawi teh caringin teh osok ngobrol jeung nu kararitu di leuweung kok teu sieun sih aing sieun mulai tah ji atuh sia mah boga guruna si Golkar nu borangan atuh pasti kasihan nyurupna ge Golkar deui bae borangan deui bae boga guruna atuh nu tegep anu teu sieuneun ka jurig kakarak mun mage jurig dak bae ya bejakeun sia ka guru aing sieuneun nyana sebab guruna sakti tapi lamun urang boga guruna Golkar bejakeun sia ka guru aing guru sia ge bareng jeung aing da kumaha coba urang ayo tuh di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia sok nyanding ka santri sok ngaganggu ka santri aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama asal kitu bae cager aya santri nu kasandingan sia jinnya bejakeun sia ku aing ka mama cager eta coba kuari jin bejakeun ku aing ka Habib Rozak mana jadi guru teh sakti guru teh sakti batu bejakeun sia ku aing ka mama calager kabeh ge masyaallah tah eta kos kadar itu tah coba kuari bejakeun ku aing sia ka guru aing guru sia di mana sakitu teh jadi itu belah raja Golkarnya atuh gitu banjur tuh nu mantak urang teh dina thariqah mah ngahayal heula kadanan ku tapakur urang diuk teh di makam diuk teh di kamar lain diri aing ye nu diuk guru aing ngahayal kitu heula tah taku Muhammadiyah mah disengsarikeun kitu teh ye sasar sia cek Muhammadiyah cekal ku aing hurna pantogeun sia casarkeun batur sia cicing sia kudu pantogeun heula tah Muhammadiyah pantogeun teu dipantogeun mah beres aju nya mantogeun urang deui urang mantogeun nya gelut dek jangan yakin jadi gelut ngayal heula aing guru aing nu diuk teh manya setan wanieun ka guru aing ye urang ngahayalkeun guru begitu urang teh salat je guru aing mah husupan aing teu berarti lain guru aing ya sia berarti carekan ku urang awak urang dibulak-balik dibulang-baling awak urang teh ulah dihayalkeun diri urang guru urang naik ka guruna mantak aya silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna ari silsilah mah fotokopi bikeun babari dibaca ku urang nu datang jurig jin jalain jangkos kitu urang teh niru guru lempangna diukna ibadahna silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna oh guru urang lamun hudang jam 3 geus urang mah dikurangan geus 3:30 lantaran puyang kene turun jam 4 puyang kene jam 7 keur carita torekat mah kos kitu ulah dihayalkeun diri urang urang di masjid sorangan dipoekan Allahu Akbar coba ge urang ngahayalkeun urang teh wali ngahayal aing wali ya Tuan Syekh Abdul Qadir aing ya Allahu Akbar aya jurig Abdul Qadir sial sia kudu wanian ka aing sia Allahu Akbar sebentar Abdul Qadir mah digalemohan ku jurig teh kapan nya 1 tahun jurig bae
nafsu teh satahun ku hewan-hewan satahun ku awewe geulis eta mungkin henteu pernah ku awewe geulis teh atuh emang siapa kitu malulu aduh dasar nafsu wanita merendanan eta urang teh bertorikoh bersilsilah hayalkeun guru urang hebat ibadahna moal emang kos kitu dicoba ke penting coba jeung urang jeung tengah penting urang hayalkeun yo Insya asnawi caringin mah tengah penting teh nya mah salat zikir jatesieun coba ngahayalkeun diri urang teh Syekh Asnawi ye moal sih moal coba ge cobaan moal bae kajian kumaha ge moal sih ketika urang sieun berarti atuh urang teman asli lain Syekh Asnawi Syekh Asnawi teh sieun begitu aya pocong Syekh Asnawi teh sieun aya sia atuh aing sieun atuh lompat ja aing mah aduh jasa ibadah teh kegeserkeun rasa nu ieu sesele teu bisa 1 tahun 2 tahun masyaallah karim gan heula ieu mah keur cerita salam bae heula Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin ieu mah riwayat Sulaiman ieu ka riwayat lain aya deui wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Al-Fatihah di Al-Fatihah ini dan kurang Al-Fatihah ngerubah hadis hadis salam yang susah gitu rawahu muslimun al-man al-ijmaliyu wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim wa amal khalqu wal amru lananabon utawi alam khalqu lan alam amru iku bal khalqu maga utawi alam khalqu ibaratun iku ibarat an khalqil asya'i bitadrij saking ada meling pirang-pirang perkara kalawan nungtut asbamak tadatul hikmah kalawan ngitung-ngitung barang kang rapi huing mapa hikmah ilanal amra layan fagu angin satuhune alam amra iku ala pecati amru anil khalqi saking khalqi illa fil mujizati lin nabi angin dalam mujizat kadoe kangjeng nabi awil karamati lil wali atawa karamah kadoe wali kamalatan fakul kudratu kaya oleh orangana pecat apa sifat kudrat anil hikmati saking hikmah lianna alamal khalqi min jumlatil hikmah karena satuhune alam khalqi ikut saking jumlahan hikmah lati waqa'a bihal istitar kang tudiba biha kalawan lati opal istitar lisiril kudrati kadua rahasia kudrat lisiril kudrati kadua rahasia kudrat moal diangkat jelema jadi wali lamun can bisa ngabedakeun antara alam khalqi jeung alam amri can jadi wali mun nyana can bisa ngabedakeun ku perasaannya antara alam khalqi jeung alam amri alam khalqi teh ibaratun an khalqil asya'i bitadrij asbamaqatadatsul hikmah hiji ibarat tina ngadamel berbagai perkara kalawan nungtut kalawan ngitung-ngitung peterapan hikmah beda jeung alam amri mah layan faku anil khalqi mual kaluar tina alam khalqi illa fil mujizat lin nabi awil karamah lil wali ieu mah carita asakna bae setiap perkara aya alam khalqi aya alam amri naon bae kos kitu
ngankir tertuju ka manusia urang dek mengenal Allah mengenal heula alam khalqi jeung alam amri 10 nu aya di urang teh 10 alam 10 lelembutan disebut alam khalqi alam amri jerona lelembutan disebut latifah 10 kabehna dibagi 2 hiji alam khalqi nomor kedua alam amri alam khalqi teh nu mana alam khalqi teh hiji latifatul qalab dedeg pangadeg urang jumlahna aya 4 unsur disebutna unsurul ardi unsurul ma'i unsurul hawa unsurun nar 4 unsur ngaranna qalab iyalah awak urang terbuat tina taneuh terbuat tina cai terbuat tina kitu hawa terbuat tina seun iyalah nu dibutuhkeun ku manusia lantaran manusia dibuat tina 4 unsur eueuh taneuh pae eueuh mau cai modar eueuh hawa koit eueuh seuneu isdet nu 4 kudu aya disebut qalab iyalah alam khalqi pembuatan manusia tersusun daripada 4 unsur nomor hiji deui ieu adalah nafsu iyalah alam khalqi setelah tersusun tinu 4 jadilah manusia di manusia ditendeuna nafsu ku Gusti Allah ayalah nafsuan nafsu eta teh ngabogaan 4 sifat aya sifat rububiyah aya sifat syaitoniyah aya sifat bahimiyah aya sifat sabuyah 4 tadi dinya teh sifat rububiyah di mana jelema kibir sombong aya sifat fakhriyah aya sifat kibriyah datang ke kos Firaun ana rabbukumul a'la cak Firaun aing pangeran sia nu luhur sifat kibir sifat sombong sifat rububiyah nu kos kitu ngaranna hayang di alam ku makhluk ya Allah nu hayang di alam mah sombong ya Allah nu sombong mah kumagungan ya Allah nu kumagungan mah aya di diri urang berarti urang kasifatan ku nafsuna sifat rububiyah aya deui sifat teh sifat bahimiyah mah sifat kehewanan sifat kehewanan mah asal tertutupi syahwat beteng jeung syahwat farji deuleu embe asalnya tuan manggih bikangna kececas aya kotok kakak aya mangsana kececas kebo kitu kene oe tumpakan kececas lamun manusia ngan sakadar hayang sebeuh beteng jeung awewe berarti ieu teh beda saeutik jeung kebo beda tipis kebo eta takos kitu tah sifat bahimiyah berarti di diri nafsu tah sifat syaitoniyah aya hasad setan anu sok hasud mah aya ngunek-ngunek setan nu sok ngunek-ngunek mah aya deui anu ngajakan kana dol sasar setan nu ngajakan kana sasar mah nu ngajakan kana munkarat setan maksiat munkarat mun aya jelema hasud hikdu ngajakna kana salah bae berarti nafsu syaitoniyah aya nafsu sabuyah mah deukna ngarusak bae lamun ka jelema hayang nempilingan bae lamun ka jelema hayang ngarusak bae imah ngarusak hartana wa imah ngarusak awakna sifat sabuyah naon bedana jeung macan jeung mau
di diri urang teh saenggeusna dibentukeun opat unsur ditendenan nafsu nanu tadi teh ieulah alam khalqi kitulah Allah ngadamel lamun urang terus bae kos kitu ieu awak urang ketika neuleuh jelema nu teu ngahormat ka urang bendu da aya sifat di urang ketika neuleuh awewe bangun mencrang amat hayang mukakeun wae androkna iya ngadoa ge kadoa-doa dibawa apa kata kos gitu tah iya berarti ya sifat bahimiah tinggi ya kajian tinggi ya sifat bahimiah nih tah itu baik terus baik itu baik lamun eta tadi urusan ku urang teh tadi urusan urang make baju hayang kalemna ku jelema urang make mobil hayang kalemna ku jelema ditumpangkeun dina kebutuhan tetapi aya hayang kalem setan terus baik kitu jeung kitu ketika urang asa aing rububiyah berarti hayang dihormat ku batur hayang di alam ku batur sifat rububiyah bila perlu siapa anak buah aing kabeh aing jadi bos nama rububiyah berarti lamun teu urusan alam khalqi kitu bae moal ngageser ku hari urang naik ke alam amri iyalah nu 5 latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhfa eta alam amri nu kos kitu ngaranna lelembutan nu kudu diurus teh eta ngageserkeun tina alam khalqi ka alam amri kudu aya nu nungtun lamun eueuh nu nungtun datang ka paeh urang aya di alam khalqi bae terus bae kos kieu nah iyalah nu mantak gairah ibadah teh saha nu bisa naikeun gairah ibadah dan ceramahan gente hanya jelema nu geus ngageser perasaanana dibawa ku perasaan kiai nu geus ngageser tina alam khalqi ka alam amri lalaunan nu tadina teresep ngaji jadi resep nu tadina teresep salat jadi rada nyai-nyayan nu tadina haye teu husuk wari rada hayang kakarak hayang bae heula kadanan ku husuk hayang bae heula nu tadina tilok hudang peuting ku hari digeserkeun hudang nonton bola geser nu bisa ngageserkeun ti alam khalqi ngaleungitkeun sifat rububiyah ngaleungitkeun sifat bahimiyah ngaleungitkeun sifat syaitoniyah ngaleungitkeun sifat sabuiyah hanya jelema nu geus ngageser perasaanana ka alam amri satungtung eta jelema encan ngageser perasaanana atuh akur bae nu ngomong nu ngawuruk jeung nu diwurukanana atuh akur bae pedahnya nama bisa maca Quran jeung ngahartikeun ai perasaan nama akur bae ketika nyana resep kana dunia nu ngadengekeun resep kana dunia atuh akur ka resep nama ngan beda ieu mah bisa maca Quran jeung ngahartikeun ieu mah teu ketika mustamekna teh ngridit atuh nyana ge ngridit atuh akuran bedana malah mah dititahan ku guruna malah guruna ge nitah mangmayarkeun tanu mama kreditan can anggeus tah mama kudu diborgol tah mah membombar borgol tah mama teu ngageser perasaanana atuh moal beres dakwah ka jenting adag-adagan moal bisa ngageserkeun perasaan anu tadina teu resep ka Allah supaya resep ka Allah atuh nu ngajakna kudu geus ngageser resep ka Allah endek ngajak ekonomi nyanana encan paham ekonomi atuh macet endek ngajak berpolitik nyanana teu paham politik atuh macet endek ngajak ka Allah kudu geus ngageser ti alam khalqi ka alam amri kuari nyana berusaha ngageserkeun tina alam khalqi nu tadina galak jadi henteu berubah carana kumaha sih carana ngaleungitkeun perwatakan heula teu kaluar tina 3 minimal hiji zikir nomor kadua tafakur nomor katilu muraqabah nomor kaopat khidmat 4 rupa zikirna make naturan anu sesuai tafakurna napakuran anu meunang ti guru muraqabahna nu mana heula engke teh aya daerah sugro aya daerah kubro engke teh ngahidmat ka guru cara ngahidmat teh lain cara ngahidmat nu biasa kumaha aya praktek hidmatna tidinya lah dek ngageserkeun teh guru ngabejaan mata berwatek neuleuh kanu indah-indah geserkeun celi resepna berwatek ngadengekeun anu merdu-merdu geserkeun
itu kene irung watekna teh ngeresep ngambe anu sengit-sengit geserkeun kitu kene sungut ngeunah amat ladat amat anu ladat geserkeun leungeun resep amat anu hipu-hipu geserkeun lain hehe digeserkeun jadi urang dek asup ke alam amri ti alam kol kita ya teu bisa langsung sabulan 2 bulan teu bisa perlu riadoh tapa heula napaan mata napaan cili napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan dubur napaan kubul napaan suku napaan leungeun eta teh kakarak alam kholqi sanggeus tadi alam kholqi ditapaan naiklah kana kolbu latifatul qalbi tapaan latifatul ruh tapaan tabiatul latifatul akhlak ditapaan ku urang dibimbing ku guru nu sebut guruna mursyid jadi teu sambarangan hayang ngageserkeun perasaan teh urang sok ngageser sorangan urang ye mimiti urang keur diuk bae manggi aya awewe nu liwat irungna mancung putih mantep oge tah di suratan ku urang males ngageser tatadina eueuh trisno di hati ku ari atrisno mas trisno ada di hatiku waduh berani urang lantaran geus ngageser perasaan anak duit nu tatadina jang anak jeung pamajikan digeser pake mahugi ngageser perasaan nu tatadina tentrem cicing di imah ku ari mah teu tentrem ngageser hayang anjang nu tatadina pakaian di asal-asalan bae ku ari mah lamun teu diistrika ngajeripit sewet teu daek make sapatu ke dismir eta gageser perasaan teh nu kos kitu ngaranna tah urang mah lamun perasaan kitu mah tah teu kudu dibejahan kabehan teu meunang mah teu meunang neuleuh jahe haju bae ieu mah ngageserkeun ti alam kholqi ka alam amri nu tatadina kurang mengenal ka Allah supaya mengenal sanggeusna mengenal secara umum ngaranna ma'rifatul am ngaranna ma'rifat awam ku ari kana ma'rifat khosoh digeser make cara nu tadi mulai ku ari zikir mulai tafakur nganyahokeun heula ku ari af'al Allah asma Allah ahwa naon ge sifat Allah ke kaharti dina af'al bakal kaharti dina asma kaharti af'al jeung asma bakal kaharti sifat di mana geus kaharti af'al asma jeung sifat bakal kaharti dengan sendirian zat Allah kuari mulai barang geus bener horeng man arifan nafsah arifa rabbah jelema nu mengenal diri bakal mengenal ka pangeran nah kuari hayang ibadah ka Allah mulai aya guruna ya mulai magahan amil we zahirna ma ilmu pas beres zahirna mah kos kitu batinna keur ka Allah mulai kuari ngaji alfiah bae set kalamun lalazun mubidun gaza jumasunna fina zahirna kos kitu batinna ka Allah mulai tek ngaji kuari arkanul wudu sitatun birang-birang rukun wudu ikunana maniatun beres zahirna mah keur syarat batinna keur ka Allah mulai aya nu nungtun ya aya nu ngajak tad kan urang ka ditu yeuh ka desa kumpulan ka desa aya naon tuh kumpulan aya kumpulan di balai desa bangunna cenah de konsolidasi aya kiai di ditu nu ngajina kiai anu mikirnya na ke aing batal moal ka Allah na aing batal moal henteu lah henteu kuat berarti nya teh kuat henteu lah kebae hasilna bae gitu hasil berita sih mah hasil ka di Jawa heran aing mah oh mulai kuat datang camat kiai mah obrol dikondisikan ku jangan teh lah nu sajen bae mah teu bisa lah kuat ya ka Allah lamun kadinya berarti belok datang usum pilkada teng titah Jatim sukses dibere motor dibere enten motor mah tinggalkeun enten ka Allah masalahna tuh nu si ieu mah
lantaran pol deka Allah aya awaik gangguan kuatnya nah. Di desa kuat, kecamatan kuat, pilkada kuat, pilgub kuat dan lain sebagainya. Lah aing maka jenting dahar jeung teri daripada aing dibabawa ku nu kos kitu. Mantep. Deka Allah aing mah teu rek kadinya, teu rek pumpar mampir aing mah. Mulai teh. Dedeulean dijaga embung neuleu sebab deka Allah pan can datang. Aing geus datang mah bebas, ieu mah deka Allah can datang besi kaganggu. Dedeulean ku ari dijaga, dedengean dijaga. Geus atuh ana dedeulean dijaga, dedegean dijaga, aambeun dijaga, omongan dijaga, embung ka mana. Mulai geus di imah bae. Geus di imah ge boga pagawean lain sadi imah di imahnya. Boga pagawean teh ngajagaan mata, ngajagaan ceuli. Deka Allah, boga maksud deka Allah dijaga kunyana. Mulai embung ka mana. Jeung teuing di imah boga duit ge nu penting embung ka mana. Salah tante teh sih ngomong. Deka Allah. Mulai terasing tuh. Aya fi ma'zilin dina uzlah, enggon uzlah. Jelema mah bareng ke masjid, jelema mah bareng ke musola, jelema bareng ketika di tamuan, tapi beda batina. Nu ieu mah biasa aya di alam khalqinya nama hendak menuju alam amri ka Allah. Yes, kitu bae terus deka Allah. Pan Allah teh tara noler-noler pagawean manusia. Si eta deka aing, haju nyaan deka aing diangkat derajatna teng lain deui. Sinaran gua. Mulai geus teh embung ka mana-mana embung ngaji jeung santri ge geus teu maksud jeung santri ge eta mah sakadar zahir bae. Peda aya nu nuturkeun sanajan teu dituturkeun deka Allah. Santri teh teu jadi acuan deuk aya deuk eueus sabodo eta mah sapira tah mah ngajalankeun ngaji kos kitu dang nu penting mah deka Allah. Teu bangga santri loba teu sedih ku 1 2 3 deka Allah. Kadaanannya nama ku make menerima murid ajaran baru. Jauh tambah jurig tambah kos itu. Jurig tambah kos itu. Deka Allah tambah mampir ngaranna kos kitu mah teh. Mun aya pesantren menerima ajaran baru hubungi Habib Rozak. Ya, tambah nu kos kitu mah teh. Mampir tambah teu datang ka Allah teh. Salah tah teu salah, ieu mah keur carita ka Allah beusi pacar jalakeun teu. Ngan aya di dinya di alam khalqi bae. Ieu mah deka Allah, carita deka Allah, mandeg di dinya. Mulai geus. Lamun diondang ngariung geus nu dideuleuna Allah bae aing menang ridho Allah henteu ye. Menang ridho Allah mangan berkat teu meunang. Bagi dua. Antara yang berkat jeung ridho Allah, mandeg di dinya. Dicau mandeg dicau. Teu naek. Perhitungannya nah aing daripada kaditu teh jadi ibadah mandeg aing deka Allah aing mah kajen diomongkeun jelema teu hayang aing mah muludan tinggal muludan ngocoprak teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urusan ngagungkeun urusan aing jeung Allah pugu aing di jero kamar ge ieu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi akan ku siapa ngagung tah sia mah deuk neangan peperet kan sok haju kitu lain haju kitu emang sia mah kitu tanyakeun ge ka Haji Pudoli pugu kitu. Saya mah cicing mah mah ge teh keur ngagungkeun Kangjeng Nabi. Bakal agungannya na dibanding jeung ngeureah-eureah. Reuah-reuah mangan sakali doang, sajam 2 jam, nyana mah terus. Deka Allah. Mulai terasing sorangan uzlah ngaranna. Uzlah dengan sendirina. Pembangunan alam sutra datang. Di dieu bangunan, di ditu bangunan, di dieu bangunan, di dieu walah keluar neuleuping-ping cek. Waduh si amoy nyeputi kaganggu asal neuleuh bae salat jadi kaganggu nu tatarina asyhadu alla ilaha illallah kadeuleuh kumaha hate teh Allah ku ari mah ping-ping amoy kaganggu. Nah ieu kubaya pindah ka leuweung deui dek dituturkeun mangga ku santri henteu mangga mantap konsepna teu kahartieun ku kabeh. Aneh dek ngembangkeun agama lain di kota endahan ka leuweung bagaimana bisa maju agama dek ngomong naon urang mestina di tengah-tengah kota nyieun pasantren atuh kadeuleuh ku batur abeh berbagai kalangan teh bisa menikmati pondok pesantren
tah di tengah kota bila perlu mah mun urang nyaritakeun kemajuan pasti gitu, tapi lamun urang keur nyata deuk ka Allah aing kaganggu kuno kos kitu, pindah aing mah. Beneran nu di kota apa beneran nu pindah sih coba? Mau bisa ngajawab ente? Beneran nu di kota tanyieun universitas, nyieun pondok pesantren modern, belah dia mudirun. Ayo beneran mana? Da jeung nyana dibandingkeun anu pindah ka leuweung, hijrah deuk ngilu deuk henteu sia ka aing. Sabodo sia ngilu bae pagahan ku aing, teu milu bae eueuh masalah jaing mah deuk ka Allah. Beneran nu pindah tak ka leuweung beneran di kota? Teu bisa ngajawab. Teu bisa ngajawab. Lantaran orang datang ke alam kholqi. Ketika jelema nu berangkat ke alam amri pasti usah. Iya, jang sorangan tapi deuleu kemangpaatanana bakal halayak rame. Sesuai jeung kaikhlasannyana. Ikhlasnyana ieu teh 10%, engke bakalna 10% nu milu kanyana di dinya. Bakal niuhan di dinya 10%, boga ikhlasa 50%, ngariuhan 50% di dinya. Boga ikhlasa 100% sajagat ujianan, tergantung keikhlasanana. Padahal tadi nama sorangan, tapi efeknya bakal kakabeh. Nah, mulai ngageser di alam kholqi sorangan, kasihan jadi ke Allah. Ketika orang aya datang dunia, dunia dek naon sih aja iman ka Allah, eletik boleh sok mampir. Sakaji pudal bener oge sih. Datang kuari kitu jurik dek ka mana sia? Dek ngaganggu, dek naon ngaganggu aing aing mah dek ka Allah, sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Goblok sia. Emang aing sieun ka sia? Datangkeun bapak moyang sia. Bener bae datang 5. Hehehe, tolol aing mah lalagaan goblok. Tesieun sebab deuk Allah, sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Datang orai. Orai. Deuk ka mana? Ngagoda saha? Ngagoda ente. Aing mah teu kudu digoda tiba heula ge emang aing sieun ka sia. Anda kalau digoda. Mah sieun aing mah. Mah sieun aing mah digoda ke sia. Deuk aing deuk ngaleg-leg sia, leg-leg aing. Paeh cenah cek orai sia di jero beuteung aing. Geus saya tulisanana meureun aing Lauhul Mahfuz kudu paeh di beuteung sia. Goda aing sia. Digoda terus direngkol awak aing. Awak kurang teh. Di dieu mah wayahna becak orai teh deuk dikencengkeun ieu beulitana. Kencengkeun. Rakata Allah 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 Allah. Nu kencang. Allah cak orai panas eta Allah Allahan bae. Modar sia. Dibalik kuari mah ku Allah Allah aing paeh sia. Aduh ampun panas ceknya panas. Indit orai. Mentak ente besaya orai. Antepkeun. Asana paeh ente. Ulah ka saturut-turutna. Sebab Allah Allah ente mah tiis ka orai. Begitu dia Allah 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 tiis sakieu sakumaha ase bae. Ye pandongeng kiai mah panas. Atuh lain deui Allah Allah itu mah ku hate sia mah ku sungut. Nya jadi tiis. Mulai digoda ku dunia moh aing mah digoda ku jurik tah tesieun digoda deui ku hewan tah aing mah deuk ka Allah mulai jelema ti kota datang ka leuweung tengah peteng Waalaikum naon aing mah keur ka Allah engke sagedeung galeuy Waalaikum aya naon pamajikan kabur atuh pamajikan kabur kunaon bebejak aing sia nu emang ribut cekan lu kabur dibawa ku batur bareng neangan deui bae teh deui kiai bageulis tante mun geulis titah ka dieu bae teh pamajikanna mulai berbagai-bagai urusanana teu kaharti nyana eueuh akademina nyana eueuh jurusanana tetapi kuari jelema pada marenta tulung kunaon sabodo aing mah deuk ka Allah acara didoakeun manjur eta urusan Allah teu diaku-aku jadi ke Allah acara teu manjur sabodo diomongkeun sama kiai eta mah teu manjur sabodo sia deuk naon datang ka aing kumaha Allah bae geus hese nyaritakeunna ngageser kuari mah ti alam kholqi ka alam amri ninggalkeun alam kholqi geus eueuh perasaanna naon kuari hiji bae nga Allah ai ka Allah kumaha
kalau makir salat teh inget ka Allah aya di luar salat teu inget ka Allah encan datang ka alam amri emang kunaon aya keur salat ka Allah inget aya di luar salat henteu ka Allah emang Allah leungit pan Allah na eta-eta keneh nu nyiptakeun ulang ti alam itu datang ke alam dunia ka alam barzakh ka alam akhirat Allah na eta keneh nyahoeun anu aya teu pernah eueuh kidam teu pernah kaheulaan tuh mulai ku ari ka tauhid nu tadi ngan ku perasaan awalun bilam tidak wa akhirun bilan tiha kadeule ku ari mah kumaha hate teh Gusti Allah teh aya geuning Allah mah teu pernah eueuh neulekeun teu pernah teu neulekeun la takhudus sinatu wala naum Allah teh ngadenge teu pernah teu ngadenge Allah mah terus bae perasaan urang dirundung ku ayana Allah ku denge Allah ku nyaho Allah urang geus berubah ku ari ka alam amri ieu secara singkat bae di bongkaran alam amri nama lila ku ari geus aya di alam amri nah ieu mah ngan sakadar deuk nyaritakeun jelema nu geus pindah ti alam khalqi ka alam amri bisa ngabedakeun ieu mah alam amri ieu mah alam khalqi etalah wali ketika can bisa ngabedakeun mana alam khalqi mana alam amri ku perasaanana eta mah nu kos kitu mah jelema TK teh kos urang kabeh kos kitulah jelema anu ngageserkeun perasaanana sabaraha taun bisa ngageser tergantung kecerdasanana namun masih keneh urang ka pasar neuleun nu ngagantung resep keneh urang aya di alam khalqi keneh ketika orang ke pasar neule samarenda neule tamer neule jubah neule macem-macem geus teu kadeuleu dina kadeuleu ge ku mata ieu doang mata hate mah geus teu deuleu urang geus ngageser ka alam amri ku ari mah geus teu kudu ka pasar neule mobil bae ketika urang neule Innova hayang henteu emang kunaon bantah henteu teu kawerat atuh siap jualan aya cenah mun aya jualan meuli atuh siapa lain alam amri alam khalqina kita mah ngeblesek sama dirinya perasaan orang bakal akur antara mobil goreng jeung mobil bagus aing ge akur kumaha dina pada teu bogana aing menu goreng teu boga nu bagus teu boga lain kitu neuleuh nu bagus sakitu neuleuh nu goreng sakitu neuleuh nu rentulna baju di luhur pakaian sarua ketika asup ka pasar ditawaran eueuh nu hayang teu maksud jeung teu hayang bae tah lamun geus kitu berarti geus ngageser ku ari perasaan ti alam khalqi ka alam amri waduh atuh tah mah lain ku lain pagawean memeh dahar heula tuh sia lain lalaga nu mantak teangan sakabupaten Pandeglang teangan sakabupaten Serang teangan sakabupaten Tangerang teangan sajakarta aya eueuh nu ngageser ti alam khalqi ka alam amri aya saha aya mah aya ngan moal bisa kanyahoan ketika urang nyaho si eta mangmang lantaran biasa bae jelemana mentak kapanggih di mana bae engke bakal berbeda lu engke nyana manggihan jeung bangsana deui mungkin di masjid mungkin di gunung mungkin di Jakarta mungkin bae di tengah sawah tergantung nyana kondisina perintah ilham ti Gusti Allah itu mesti di masjid itu mesti di saya Maulana Hasanuddin sugan Maulana Hasanuddin udah kapanggih jeung si eta henteu oh jak kapanggih dia keur di orkes aya orkes biduana sakara nu laleta biduana sakara gegeraan atuh sase api-api sia orang aya jeung bangsana nu bantak nu kos kitu mah kadang-kadang dihareup dihareup zaman nonton biasa bae seueuh teu nya wali horeng wali bantak besi aya kiai atau ustad nonton orkes nah ieu ge sing hade talian hese ngan tetep sanajan nyana dihareupeun orkes sanajan nyana dihareupeun wayang urang teh teu nyangka bahwa nyana maksiat aneh kiai anu aya dihareupeun orkes pamanya wah lain sanongton-nongtonna pan padahal mah nonton tapi ku urang lain sanongton-nongtonna tetep bae di lain-lain aneh urang mah pan teu nongton ge pajar nonton urang mah dibalik teu nonton liwat tong pajar nonton blon kan nyana mah nonton pajar teu nonton hese sebabnya nama geus teu maksud bedana nu nonton maksud jeung nu teu nonton maksud teu maksud beda setik mun nonton maksud mantes nongtonna dongeng aing tos nonton orkes sabiduana sasakara teh sia ngomong atuh
budak bujalna kadeuleu lelet jasa ngupahara ngeuneun di sorana mun aya deui aing bejaannya eta kos kitu teh nonton ari wali mah nonton mah tah si mana Ustaz teh si mana nontonnya saha biruana dukanya cenah bejana pan dihareup ih jadi hareup dihareup bae teu neuleuna naon teu neuleunya nama teu neuleu biduan teu neuleuna kos Haji Pudoli percis ya Allah ya Rabbi tuh kos kitu tah kos si kitu sakarang ngaranna Abuya dahlan ki dahlan tanjakan ketika kumpulan jeung bupati milunya nah biasa bae diuk dihareup diajeng-ajeng biasa diuk ngan ajunya nama reup BHS kos Gus Dur kerek biasa cedegeun nyana di tangga doa terakhir pan kerek ai urang mah puguh keur gaji ge kerek ieu urang mah lain keur kumpulan ieu mah keur kumpulan ke geus terakhir bae acara terakhir doa penutup ialah Abuya Dahlan dihudangkeun nyana kerek ieu naon doa terakhir oh doa geus agesan nya geus doa Allahumma mun ditanya tadi si naon nu diberi teh nyaho tah mun geus kos kitu masalah Gus Dur lamun diriungan langsung kerek Gus Dur terkenal kerek aja Gus Dur mah kamari digor bae keur kamari keur hirup keneh kerek bae digor ge gana tapi ketika aya pertanyaan bisa dipertanyakeun tah ge Gus itu kan kalau lagi kumpul-kumpul kan tidur tapi kenapa kalau ditanya bisa aja jawab wah itu sih urusan saya atuh hese aja Gus Dur mah ja kerek mah beneran nya nama saksian ya kerek mah aja nama tah geus sararese eta lah khoriqun lil adat nu kos kitu ngaranna pindah ti alam kholqi ka alam amri sanajan hadir ge jajana mah geus lain deuleuan kadinya lain dedengan kadinya emang teresep kok bisa hadir di dinya zayyin nafsaka bil maksiat tah nerapkeun zayyin nafsaka bil maksiat jang nyana lain jang ente ini ke mana ya aing dek nonton pan nonton zayyin nafsaka bil maksiat aing dek supaya kadeuleuna mah maksiat batin mah heuh atuh sia neraka ngaranna ya urang dihareupeun orkes ge ai perasaan urang ka Allah mah jeung moal disiksa atuh bal disiksa sok dihareupeun oh engke sakedeung urang bakal boga presiden tukang nyanyi deh oh saksian ku urang biduan nu mana bae bila perlu teu make calana geus maka ih kadeuleuan atuh bal kadeuleu eta nu kadeuleu Allah na sia seuri heran nu kadeuleu eta na atuh bal disiksa dia lain deuleu lain denge pindah ti alam kholqi ka alam amri eta panjang dongeng nah deuk ngageserkeun alam kholqi ka alam amri ti awal ngageser kudu aya nu nungtun nu mantak ge tah eta teh bakal ngageser engke ge kos urang hayang nyieun kitu kolong ulah dicita-cita kumaha nyieun bae bale engke kolong aya sorangan ieu ge sarua si urang deuk maca Quran ulah nyaritakeun maca Quran atuh alif ba ta alif jabar ba jabar engke ge bisa sorangan hayang bisa maca kitab atuh amil bae baca jeung jurumiyah geus bisa amil jurumiyah terapkeun bakal bisa maca kitab ieu ge sarua tungtun ku guruna ieu kieu bakal marifat sorangan ye atuh kos kitu jijaheunya atuh heuh meureun dongeng ieu tah mah ya hese ka ditu nama tah ieu ngageserkeun ti alam kholqi ka alam amri teu sambarangan moal diangkat jadi wali jelema muncan bisa ngabedakeun mana alam amri mana alam kholqi wa amma syariat